harta pada nareangan, harti pada nyararungsi, sabab duanana guna harti bisa mere bukti. Harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit. Nunggu harti manfaat dunia akhirat. Harta pada nareangan, harti pada narambahan, harta harti sarwa guna pada bisa mere bukti. Bisa hasil sapaneja sok nyumponan cita-cita. Harta harti sok manfaat dapur